Oke guys, alhamdulillah ya guys, untuk hari ini kita akan panen ya. Panen kapol guys. Luar biasa mantap ya guys. Alhamdulillah kapol sekarang harganya hampir 300.000 satu kilonya. Jadi teman-teman saya mah misalkan tidak kerja atau tidak kerja mana korek korek kok Ayah. Aku dulu. Raki. Jadi teman-teman, nah ini sama Ya. ini karyawan saya. Jadi alhamdulillah untuk hari ini saya panen kapol ya guys untuk hari ini tuh ya. Kepol gitu. Kipol katanya. Kepol. Sekarang 300 harganya mah. Alhamdulillah. Jadi guys saya loba kadaek. Jadi orang mah sanajan teu digawe gitunya. Teu digawe lah. Teu gawe karena kuli atau teu gawe karena naon. Alhamdulillah orang mah loba jualan. Ngajual kapol, ngajual doma, ngajual pare. Jadi orang termasuk jelema senang tuh. Udah dia loba. Duit loba. Jadi senang, nikmat tak gitu teman-temannya. Jadi keasikna lamun orang cicing di lemur. Nah, tadi jualan kalah HS. Kudu loba kadaek. Nya cara urang tuh. Udah nyantai wayah kita tuh nongkrong nguruskan kapol. Satu. Lumayan guys. Gitu. Kadaek mah loba jualan. Tah guys aya nama guys daun cau nya, daun tales sampe atau nepi daunna payu aya nama guys. Sok pilih aya nu gaduh daun tales atau nepi daun cau nya supingkeun ka abi di kilau langsung di kontanan nya Manawi gitu daripada didinya nya caricing gitu nya cidarakul ngahulang Yang saya teh. panen mah konten sih. Hah? Jadi konten yang video. Jadi konten yang video gitu. Jadi teman-teman ieu mah informasikan bahwa daun talis teh payu gitu sih. Padahal mah bohong istilahna. Jadi kitunya teman-temannya anu masih bararingung butuh duit. Sok we datangkeun daun tales ek sakarung ek 2 karung dongkapkeun ka bumi abdi. Dipeser langsungnya daripada didinya digawe ka batur atau digawe di batur ripuhnya ditutur-tutur dituduh-tuduh nuturkeun curug batur memang halal memang meureunah nu penting dibayar ngan anger ripuh. Tah turutan di dieu coba panen kapol teu kudu ditutunjuk ek diala ayeuna ek diala engke ek diiyangkeun iraha bebas kitu ngareunah beda jeung di dinya nya mangul kai aduh tak lecet kabayang orang tanyakan duit mah anger teu mahi digawe dina bangunan merantau ka ditu merantau ka dieu anger digawe ngajait keber siang nepi ka subuh celek teh ayeuna teh gawean anger ripuh udud anger ngabako contoh turutan di dieu turutan urang loba perusahaanna loba omsetna loba cabangna jadi ngareunah hirup tah gitu sakitu we nya ti dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kan itu